lamun kafir masa kumahat kamari ka urang nyerang ulah ngantep urang lawan menang jeung eleh lain urusan penting lawan kafir piributan di negara urang jeung kafir teh ambalaya lantaran kafir nu aya di urang teh kuari manggeus teu berpancasila deui ai baheula mah berpancasila kesatuan dihijikeun ku Pancasila ai kuari mah noengkreng kafir teh nu ngaran Kristen nu ngaran Katolik ieu teh di urang teh deuk memperlihatkan gigi unjuk gigi piributeun geus diambang pintu minoritas geus berongkang-ongkang mengalahkan mayoritas. Di samping eta deui terus-terusan ku ari ti RRC ti Tiongkok teh dararatang ka urang teh berkapal-kapal. Geus aya sabaraha rebu ku ari urang RRC di negara urang, negara tercinta, Ibu Pertiwi tercinta. Urang makan teh nyahoana naon, deuleu di bandara. Sabaraha kapal sapeting nu datang, berarti ribuan. Terus-terusan di urang. Ribuan. Negara urang teh kuari keur diacak-acak badai kos kitu saha nu ridho negara nu diperjuangkeun ku nenek moyang urang baheula lamun di Tasikmalaya aya ngaran Kiai Haji Zainal Mustofa lamun di Tangerang aya Kiai Haji Khairun aya jalan Kiai Haji Samaun lamun di Bekasi aya Jalan Kiai Haji Nur Ali lamun di Serang berbagai kabupaten aya ngaran kiai-kiai ngaran jalan-jalan kiai berarti tertandanya nu memperjuangkeun Ibu Pertiwi kuari geus teu dilingseuh kiai bahkan geus teu diambean-ambean acan eueuh masalah dek datang ke mana coba ayo kakara kemari saeutikan datang ke Jakarta encan gerak kiai geus gerak geus sakaligus jeung istana-istanana dibeleum amin sia mah hasud meureun dek naon tuh meleum istana dasarna sia teu kabagian meureun geudah-geudah bae deuleu atuh leluhur urang anu berjasa di Ibu Pertiwi teh saha lamun Kiai Haji Hasyim Asy'ari baheula di Jembatan Merah sampaikeun ka santrina sabaraha ratus pae memperjuangkeun negara Indonesia kiai per kabupaten kiai bergerak kabeh kuari geus teu diambean diambean ge kiai teh kita ngadukung nyana lain dipenta bagaimana caranya Indonesia supaya makmur supaya adil tapi kiai teh diloloh dikaluhan dibawa asal aya bae kiai teh oe cau au kiai goblok kiai tolol ih barang sana kumaha meureun sabaraha rebu kuari orang RRC di negeri Indonesia eta lah nu dipermasalahkeun teh ieun pabrik di urang nyana karyawana lahan sakitu lobana nyana anu maraculanana jeung sajabana hasilna kunyana urang kuari di loloh kunaon ku narkoba geus puguh gele mah geus puguh ekstasi mah barang-barang terlarang teh lain bae kiloan tonan kunyana dek dikumahakeun ieu aya polisi aya abri kok meneng bae sih aja mengkonon ge widih rakyat Indonesia paing-paing gua meneng bae aja meneng we ni rae polisi engke sira bakal digen ayo Indonesia wallahu a'lam
per detik ieu urang teu jauh perkembangan. Haju setelah cicing teh cara ricing bae deuk kumaha. Lurah aya, camat aya, geus asup ka dari. Polisi aya malah ngajagaan. Abri luar biasa. Malah dibingungkeun. Geus sabaraha bangsa Indonesia nyeun KTP hese. Pikir da urang. Urang namu di negara sorangan nyana tamu jadi pribumi. Teka arti aing mah. Teka arti mah setik-tik acan Pancasila dikamanakeun. Kamari perebut NKRI, perebut Pancasila. Tak kitu bae ulah perebut Pancasila, ulah perebut NKRI. Eta bae eta. Urang di negeri sorangan deuk digawe ge hese, deuk hayang boga itu gaji tetep ya wara rese. Terus bae gaji teh ngan sakadar jana di dieu terus wallahu alam. Presiden ieu seperti kieu, menteri-menterina seperti kieu, kula mah urang jelema bodoh urang kampung sakadar nyarita kok kieu amat sih yen KTP BHC sementara KTP dipentingkeun sementara urang digawe ge hararese. Ieu kan negeri urang, negeri ibu pertiwi urang. Kok hararese sih deuk digawe nyana didatang-datangkeun ka dieu jadi karawan deuk digunakeun. Apa teu kabalinger? Tuh. Aya daun di jerona wallahu alam. Sekedar seperti itulah negeri Indonesia. Negeri berarti kan peperangan kan piperangan deket kan berarti kuari. Nah, ai baheula makan diajar pencada. Mimiti diajar penca, setelah diajar penca diajar tauhid. Setelah diajar tauhid bari penca namatkeunana dikubur. Dikubur baheula mah. Belajar penca teh. Nah, lamun geus sapoe-sapeting dikubur geus teu paeh udang geus dikencarkeun ngaranna geus boga bulu centong eta. Ya, mimiti buru jarum. Aju bulu. Tuh gitu. Dari mana tuh? Belajar harente, puasa harente. Titah puasa ieu bagi ku hari sunah. Tukang uduk tadi geus kekeprik bebeak. Masih lalakona ieu. Heran aing mah. Nanyakeun mah terus bae ira puasa geus dibejakeun ku hari. Tukang uduk jeung kula ka dieu heulannya balikna ka dieu. Kuat. Iya. Nah, sakadar ngomong we kieu lah negara urang. Kafir ka urang endek ngarusak. Ngamuk jana lawan ku urang. Urang paeh syahid. Tapi muslim ulah mantap kamari diamankeun besi bentrok. Sementara FPI, HTI nuntut supaya Ahok lengser. Tuntutanana loba sebenarnya mah nu termasuk ayeuna tadi caritakeun. Tapi tetep bae dilaksanakeun. Geus puguh laut diurug. Naon meureun ngaranna lah pokok laut diurug we. Tuh kan? Naon coba? Nah? Tuh salah dia ngomong. Reformasi siapa? Aduh, aing laut diurug. Naon aklamasi? Salah. Saya mah asasi bae bener dia. Gusti, pokoknya mah itu nyaho bahasa kos gitu, laut diurug geus beres. Ieu urang teu cangkeul. Nah, iya tuntutan loba demo NU makan henteu jana mah antis sedangkan di jerona aya. Nah eta kan lamun diadukeun polisi, urang jeung polisi bisa ribut polisi kan atuh muslim, masa sesama muslim. Ayeuna berlarut polisi ilu make sorban, nyana make kopiah haji. Sarua bae jadi pengaman bagus. Artinya terjadilah terjadi ribut, terjadi huru-hara bangsa jeung bangsa, adak bangsa jeung adak bangsa. Alhamdulillah teu aya anarkis. Salamet.
ulah deui naon. Salam. Tetapi kan belum terakhir, belum selesai, belum final. Enca. Meureun urang mah teu nyaho ieu nonton doang. Urang nonton doang, kan aya pemain, aya sutradara sarua bae. Film aya sutradaraan atuh sarua nagara ge aya sutradaraan. Mun urang mah teu nyaho. Urang mah hayangna teh hiji aman, ulah aya batur ka nagara urang. Atuh produksi di urang pabrik mararaju, aju bangsa urang jadi karyawana. Ketika aya sesuatu urang atuh lapor ke DPR minta perlindungan, jaedep naker ieu. Nah hayang urang makan gitu, lantaran nu amata kaya pemerintah dek ngurusan rakyat. Moal disebutkeun pemerintah lamun rakyat. Mantak rakyat ngaju hayang aya pemerintah supaya nu ngurusan. Babari teh ngomong lembur mah kos kitu bae tah. Ngeunaheun di perasaan. Ternyata orenganan pibuktina nama pemerintah tinggal pemerintah, raja tinggal raja, orang teu kabehan kaurus. Bahkan negara urang diobok-obok kok ngantep malah nyana nu nambayanana. Jadilah pertanyaan urang nu bodoh nyana ngabejaan ka urang teu aturan-aturanana. Urang ngadenge bedara datang ka urang ribuan. Aturan bejaan ku presiden dulur gawehan urang Kendal, urang Pondok, urang Ketos, Cilongok, ieu bakal aya urang RRC ka dieu. Permaksudan kula ngamahmurkeun aju bejaan-bejaan satuju dan teu. Lamun teu ulah, lamun satuju mangga atuh kudu mah kitu. Cenapan geus di DPR itu DPR-na disogok. Seuneu neraka eta. Nu jelas seperti kos gitu. Wallahu a'lam. Urang mah bodoh. Geus cenah sia bodoh mah urang ngomong. Ngomong bodoh ongko ngomong. Sia pinter ongko di teu mere beja ka aing, goblok deui. Sia nu goblok. Rakyat jadi jeung pamarentah ribut. Kan teu etis. Nah, timbullah perdemoan. Negara aing goblok lain negara sia. Ya tuh aing keur kawasa goblok sia deui teh. Tuh goblok-goblok kan. Iya akibat ribut. Takos gitu tah, piributeun teh loba.